biasa sarangan majangkeun majangkeun seni kagungan seni Sunda seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang apana dedek panreka karuhun urang seniman mah orang panaikan jeung seniwati gaduh pancen anu pasti singkil ngabantu pamarentahan janten juru panerangan janten juru panerangan sarigig mah sarigig kudu jeung harati sarengkak rejeng pikiran sameme brakat di hati nu goreng kena singkiran nu goreng kada singkiran kapungkur mah kapungkur katun sarahidang obat ayeuna kajampang sari kapungkur mah urang pagar gunung baturai tineng ayeuna patepang deui apa tahyan kali mama patepang deui sorok kaparayu mana urang sasarangan pajengkeun mah seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sawawat tapan di kampelan seni Sunda nyangkakeun orang panaikan karapan
bacuan nama bacuan olare karang bermaksud mengapandang pinagi baca hari wangrea kamelang ingis tume naik pangga tutuna abdi teh bingung melang teh kira sana sanes abi bade mupang nolak kedan laki-laki rapi asik mengemutan abi-abi ringarang tenu yanu mana sanoma kada ditapi asa opami abi nampi notos dodan awe inggis di sosok potana pana dede walah saupami abi nampi nu bojangan apa dase panayana tacana gaduh pada melang dipaksakan dipikirkan hati tadakan kurang hari kispi eta karepen mending oge lagasan milih duda nugas kawin ari geus anak-anak tere aya bujang eta tacana gawe mata kerudan anak ate tapi lamun dilanyapan angtade sapanjana lagasan da geus tantu umur mabuk ngolotan geus kolot mah sahanu arek sukan lalagasan hariwang laloba pikiran lalagasan senang ge sahanan aya kapayun kamelang teu daek angan puputin naha teh melit sanajan dipaparekeun kekealan kalempongan Kodareko lekung plokan lempanganan ngararas kancrek natampak budak sunatan nu ibi bating kalaya kalat budak arariga kawakan bodak sonatan oh ye Kodarengku disurakan baraja tapakna kena alatan iring-iringan suka bunga gogonjakan dok-dok jeung kendang pencak ditabeuh saparat
goda da kudu hebat lokonan bareng raya kuat tenangan kariwa pacuan lari karang mohon maksud minanggi pagjang Bayang tengadong palamang manusia nuku melendang lampawon editong di sorang tang tumo ayam karingrang sarigi kudu jaharati sarengkak mah sarengkak rejang pikiran samemeh mah samemeh prakati ati no goreng kenah singkira no goreng kenah singkira Mun orang eling wiwitan tang dumam kemalinaan aku sok make aturan sagala rejeku geratan kajami mah kajami rek kadon mantun ngahaliring bareng awing mun nabi mah mun nabi alim di kantun alim di mah alim di kantun kana mulai Takatan kijun candana di pelang-pelang dituna sakucing kilanungnya ngawangun pikeuna garang kawising mah kawising jadi panglipur kana kalbu anu bingung kana kalbu sok anu bingung kayaknya bodok dikitu-kitu hoyong gandrung kapirang aru saya jadi aliring dangding aduh ngeuna euy ngabaleku euy banggeing ati nurung sing ala reudeuh euy sangkana nyaring pikir eling sarigi kudu jaharati sarengkak rejeng pikiran sameme prakati ati nu goreng kedasing kirang pate kadang anu moya tangatuk loba kegodana tapi niat kedah kebang kogogoda kudu hebat Nangkarang udah kiruan petrep dina danona sanes sekarang hari kalakuan bola rek mah sakama-kama sarigi kudu jeung harati adik-adik sarengkak mah apandang rejeng pikiran sameme prakati ati
apana dede panaikang aturan wilujeng tepang nya sok wilujeng tepang mah kasadayan kasadaya apa tuh gino eueuh dak nu mayun mah salam tepang ku halang apa endang anu mana tawis tina apana nenek panaeka sok tino angga kang sane obat aturan patepang sono ati tibareto apa ari bos beko anu mana tawis dede kerepa nyombong apa nang deui tawis dede apa sepos dua putri daker apa nyombong gara-gara apa aja aturan wilujeng tepang teh abi mah ade andiana saparakan salam tepang oh halang tawis tina geningan sok tino angga edan rasa kebak ku kasono tebenang mah apa dasep kali ibu kepang bebenjo tawis dede geningan keur pepanyombong aturan iya lagu tepang sono Yele bola mimah apana dede panaeka antepat tepang teh nui anu cantik hate gandrung geningan sok kapi rangrung aku ayeuna pat tepung laung apa ndang deui patepung mah apa bidin di luhur panggung apa tayang kali ibu weaga anu nyarengan obat sadaya mah sadaya nyiring lagu nyanggakeun ka wilujeng kasadaya edan kesadaya kaum dangu Curug agung negeri Bandung kamalanjeng piagana nadagung nyaparalun
saur mangade. Tawis tineng tinu angkang salam tepang daku haleang haleang pinu kamelang ariring nyanding pangteuing Aturan teh nining cenah. Cipelan cipangayaman di manu maringgi deui Aya urang pagar gunung cenah. rek pulang kamemelangan urang pager gunung sok sieun tetepang deui Manasaran lamun tacan dina kanan sok sanajan aya beja tos rimbitan moal waleh didagoan janji moal kanulian tapi bukti nanyalan ngaleos tanpa pamitan pipisahan nimbulkeun pikiran aweun 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 dipihip aweun geuning kala ngajauhan abong geus aya nu lian janji moal kanulian geuning bet aya rintangan apana dede ngaleos tanpa pamit duh calincing meritan careme angangkur berang peting bebene direbut dengan Allah Allah goharian nganyanyari tukang goong sok anak dengan keanyaran nimbulkeun dan cihiran pangalon sogan teh rek ngadagoan sing horeng nyian lumayan dapona geunah tersorangan ngaleos tanpa alasan daya abeja meja acan duh calincing melitan careme leuweung angangkur tak berang peting bebene direbut-rebut dengan Allah Allah keharian nganyanyari ceptiki sok anak dengan keranyaran dina ngajak pelesiran
setengah hati hae hae ukur datang apa didin anu mana geus datang geningan tara malire aya Mang Ade baheula kungsi pasini jeung panut sor kapayun apa bidin hati pajanji rek ngahiji arek silih bela pati aya apa endang anu mana cenah cu tapi bukti nanya sor kaparayun berjauh geningan tina sangkaan anjeun teh bet luluasan ikhlas ngajak dipisahan asawios atuh sawios ulah waka ngajajabkeun atuh sawios asawios atuh sawios ayeuna mah teu wawartos alah atuh sawios sawios atuh sawios hoyong terang alamatna atuh sawios sawios atuh sawios kamah unjuk permios dede atuh sawios abi mah dolang tinane apa asep dua putri aang can boga bebene abi mah inggis ku bisi daak angge candra rabi ojak tos ribitan sok ngakukeun lelengohan eta mah mojang jalanan nu ingkar mah kang sanen kapribadian sawios atuh sawios ulah waka ngajajabkeun apa endang atuh sawios sawios apa bidin atuh sawios ayeuna mah teu wawartos alah atuh sawios sawios atuh sawios hoyong terang alamatna atuh sawios sawios atuh sawios akang mah tunjuk permios dede atuh sawios abi mah dolang tinane apa bidin anu mana boga bebene abi mah inggis ku bisi daak angge candra rabi seueur mojang tos ribitan aya teh sok ini ngakukeun lelengohan eta mah mojang jalan edan nu ingkar mah kapribadian apa sosore jalan-jalan beberenjen najan liuh anganggong kaca mata rimen Sajabuni gelar gilar kanu sejen kapsanen asik semu lunggu padahal mata karanjang riben aya Bapak Ari Bos Beko kana tara anu mana cenah cu gau cobi majang soca aya Bapak Ari aya ka istri enjang sanes
Aye. ngajak imut bari muril muril kumis sakebrayan katingal was napal suk Bapak Asep rumah makan Putra Dua tilas gebis dikukur di pasar baru Duh, waos ayah Bapak Asep keur nutup nu ompong pasir. Ajak imut kantong kosong. asanes Bapak Asep Sanes, Eka Bapak Ari sanes ka itu ka iyo, bening imut ka abdi. kasasare jalan-jalan beberenjen Us, Majakan teh aku cinta sampai mati arek dipikeun jiwa raga kanu lenjang sikenya padahal mata karanjang Jalur gunung sakulon Banjar Patroman katingaren seneng ora lalen jambu alas jambu kuning jambu ning kuning yo mas wis lawas mah ketemu maning duh alah iya Janur gunung apa ari bos beko sakulon Banjar Patroman apa nasib kali ibu kadingaren apa dah wong bagus mah apa asep kasih takane apa bidina deui gunung-gunung digawe sawah angel teman ngebanyok maneh ole alah medun bae yo mas dereng digawe susah gara-gara apa dede wis lawas ketemu maneh aduh alah iya sekap semene bae tole apa asep deui simak lok duit teh
resep dua putri kelanting kuning iku sing dadi asmane Selendang Sutra Kuning Ariwen neke analing
awas menang. Awas marah rendam, rongkeng bisa marah rendam. Awas hayang pais. Pais naon atuh bari nage. Tuh kak, pais naon. Gunung Sakulon Banjar Patroman katingaren wong senora kelalen jambu alas jambu ne kuning wis lawas